Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Para netizen rahimakumullah, para kiai, para asatid, para habaib, para qori, PPT, hore, sorban, peci, calana nu hadir peuting. Mudah-mudahan sadayana komunitas di pangajian sing berkah panjang umurna. Bil khusus guru kita, saudara saya Kiai Haji Jaki El Yamani anu kasepna kasepan kula. Insya Allah beliau mudah-mudahan sehat panjang umur, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan semoga selalu mampu membimbing kita sekalian ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, hadir pula di tengah kita malam ini mubalig kondangan Kiai Haji Ojoy Al-Lamari anak. Mana jelemana? Dijauh ka tempo kumisna. Kuari mun ngaji sok dititipan anak bae ku pamajikan. Waduh, mulai sudah tidak percaya istrinya. Masya Allah, Mang Ojoy sing panjang umurna, sehatkeun badana, dibere rada bodas saeutik. Dulur-dulur sadayana, dina hirup urang kabeh urang nyiar bahagia. Salaki hayang bahagia, pamajikan hayang bahagia. Lamun ibu hayang bahagia kudu bisa ngabahagiakeun salaki. Salaki bakal bahagia. Salaki mun hayang bahagia kudu nyenangkeun ngabahagiakeun paket bayarankeun. Bener Bu? COD bayarankeun. Ulah sampai aya tukang kurir muteran imah pamajikan ngoncian lawang. Eta ngaragageun martabat salaki. Maka ibu bahagia cak nu boga duit teh aing mun hasil bisnis, cak nu boga duit mun aing dagang laku, cak nu boga jabatan mun jabatan aing naik. Tetapi cak agama bahagia itu adalah orang yang ketika pulang membawa teman sejati, orang yang ketika pulang menghadap Allah membawa pengacara yang abadi. Apa itu? Amanu wa amilus eta bae. Wangson efekna turun, efek turun, volume naik, bass naik, biasana di mah wayah naik. Amanu, orang-orang yang beriman akan bahagia. Ketika dia tidak amanu, kebahagiaannya semu. Boleh mobilnya mewah, rumahnya mewah, hartanya melimpah, tetapi karena tidak amanu itu semua semu. Jelema nu iman, mobil teu boga, motor paeh malulu, pamajikan susu gede sabelah. Tetapi lantaran amanu, mereka punya iman, senyum selalu karena batinnya penuh dengan nurun ilahiyun, cahaya ilahi. Di mana itu dihasilkan? Dari sholawat yang dibaca. Di mana cahaya itu datang? Dari zikir yang dibaca. Di mana cahaya itu muncul? Dari duduk mujalasah dengan ahli-ahli Allah, sehingga susah dia zahirnya tapi kaya batinnya. Kekayaan batin inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Amin atuh. Ya Rabbal, santai bae. Cara manggeus kuki Ojoy. Beak kumanehna. Mik ge basuh ya. Basuh ya mik kumanehna. Masyaallah. Joy. Aduh, masyaallah. Adena aya tisu. Ya Allah. Ibu Ojoy aya teu Ibu Ojoy? Teu aya. Aya mana? Oh eta anak ulah sok dititip-titipkeun ka salaki.
eta mah siasat doang ampe pulang sore-sore. Masya Allah, bahagia dengan iman akan kekal dunia akhirat, bahagia dengan la ilaha illallah akan sampai ke halaman sorga, bahkan ketika di pintu sorga disambut dijemput ku malaikat. Amin ya rabbal. Hiji lalaki 70 bidadari, ya Allah, susuna 140, susu 140 telambeng. Ibarat huruf-huruf nun titiknya di tengah normal kan. Ieu mah ye ibu-ibu hore huruf ba titiknya dihandap. Bidadari seungit, wajahnya cantik tanpa skincare. Bener tak? Ieu skincare kabeh ye. Berarti kecantikannya semu. Lamun hayang nyaho aslina hudang hees. Iya ngacah halis eueuh banget bengep. Lamun urang nempo dina riwayat mun bidadari ngaluarkeun curugna mata poe eleh ku cahaya curug bidadari, masya Allah. Begitu dibuka, masya Allah, turun ke handap, masya Allah. Geus moal aya nu dingaranan cam body pit atau whisper moal aya. Nah, berarti sempurna. Ya, bangunan sorga sempurna, kemudian penghuni sorganya sempurna, kebahagiaannya sempurna. Begitu datang ke pintu sorga nu boga iman, amanu, orang-orang yang beriman, malaikat menyambut, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi kamu sekalian, bahagialah kamu sekalian, bahagialah kamu sekalian. Tibtum fadkhuluha khalidin, silahkan masuk ke dalam surga khalidin, selamanya. Tidak ada istilah susah, hilang rasa pusing, rasa bingung. Nu aya bahagia, modal bahagia amanu, modal bahagia iman. Nu bakal bahagia amanu, jalma-jalma anu boga la ilaha illallah. Lanjut. Nah, tenang. Ibu-ibu hayang bahagia teu Bu? Hayang loba duit teu? Kami ge salaki lain teh hayang mere duit nu gede. Hayang. Cak ibu-ibu je Haji Budoli kabayang hayalan-hayalan. Nempo batur, naik mobil bagus, aing mun salaki beunghar di hate. Nempo batur naik motor bagus, mun salaki aing beunghar di hate. Nempo batur imahna bagus, mun salaki aing beunghar di hate. Padahal ibu-ibu nu naik mobil bagus, nu di imah bagus, can puguh bahagia. Asa dibela salaki. Di mobil-mobil Mercy nu nyupirna kasep, pamajikana geulis horeng di jero keur pasea suring ciwit. Sabab angsuran bulan ieu can dibayar. Bahagia tante? Henteu. Di gigireun mobil Mercy aya bapak-bapak ngabonceng pamajikan naik sapeda. Nu di Mercy mah pasea, nu di sapeda mah seuseurian. Lampu merah mobil Mercy eureun, sapeda nyolono. Polisi mana nu nangkep sapeda ya? Bensin naik mobil Mercy pusing, sapeda irit ke bensin, boros ka kejo. Tapi mereka tersenyum karena eueuh beban. Mereka tersenyum karena di hatena aya iman. Mereka bahagia karena cahaya dalam dirinya ada. Lamun jelema teu boga cahaya iman, dari wajahnya terlihat
dari wajahnya pun terpancar bahwa orang ini beriman, orang ini tidak beriman, orang ini sholat, orang ini tidak sholat, orang ini puasa, orang ini tidak puasa, orang ini berzikir, orang ini tidak berzikir. Maka nuhun ke Allah, sanajan orang terbenghar bukan pejabat, tapi orang diberi nikmat la ilaha illallah. Alhamdulillah. Santri jadi santri eta nikmat. Eueuh jelema anu boga adab seindah santri. Ya, aya dosen dihormat paling ku mahasiswa nu pernah diajar. Tapi santri ketika ada sosok kiai, walaupun dia belum pernah mesantren di tempat itu, tetap santri punya adab. Betul. Lamun ibu hayang boga anak, numun urang maot ngazarahan, mun urang maot nahlilan, mun urang maot geus tahun di haulan, anakna keuna boga adab. Adab gos gitu nang di mana? Pasantren, Bu. Hei para santri, teman-temanku, jangan merasa tertinggal menjadi santri. Justru santri akan selalu eksis sepanjang zaman. Biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Orang mengatakan santri ketinggalan zaman, tidak akan pernah ketinggalan zaman. Justru sepanjang zaman dunia semakin maju, semakin canggih, santri tetap frekuensi dalam hatinya iman. Apapun itu kemodernan, selama tidak punya iman, maka orang akan terbawa arus modern. Tapi santri mah sanajan modern tetap la ilaha. Mungkin kolot, lain mungkin ke Allah, mungkin jauh. Aki-aki mulian paket baik. Ayo, mana jalan mana? Diharap. Kudu nama waktu-waktu kosong diisi ku istighfar. Astagfirullahalazim. Jak aki-aki teh injuna nanya, "Bah, istighfar bae kunaon?" Aing inget ka dosa. Dosa naon, Bah? Dosa dipuri baheula. Aduh, ya Allah. Astagfirullahalazim. Abah istighfar bae kunaon sih? Aing baheula tilok ngaji nonton layar tancep beberi prima. Musuhna apen bangun. Judulna Malaikat Bayangan, Panji Tengkorak, Pertarungan Iblis Merah, Cangcut Berdarah. Astagfirullahaladzim, baheula sholat belang betong. Astagfirullahaladzim, baheula puasa teu beres. Dek di koldoan tah ngaranna si Aki Husnul. Coba tuh nih ulah wean we nih. Ampun, salaki lewat gitu ke tempo nguyak WA bae. Sadar nih geus kolot. Laju kumaha tuh cenah aja pikiran mangora bae. Tah, lamun cenah urang teu ngarasa diri urang kolot dengan dasar bahwa kita ini masih bisa berekspresi dengan dalih, kita masih bisa bergaul, lalu kemudian kolot tapi empung kolot. Eta tanda-tanda cilaka. Mun aki-aki masih make lepis, nini masih skincare, laju nukolot boga duit lain ka masjid tapi ganti handphone sing kahade eta urang bisi kaasupkeun jelema suul khotimah. Naudzubillahi min. Lanjut. Akang nanggeus meureun. Honja. Kan dia orangnya lalu saya joy sebenarnya. Tadi nama tangka di teh gitu ngomong sakeudeung. Haji Maman kan keur matang puluh. Encan kadinya kan seorang kakak dia. Ya aku seorang adik. Iya aku kalau nggak ke rumah kakak aku nggak mau dipecat. Matang puluh Haji Maman, mitohana maot. Ya, di patang puluh tadi di jalan Ji di mana? Waduh untuk kalamporan heula. Oke kedeng kumaha beres di bae. Tuh masya Allah joy.
Padahal cukup ku ojoy ge mah sebenarnya mah. Brengsek ku ojoy ge. Ya Allah, joy. Ulang hiji jeung salon atuh joy kadinya teh. Ulang hiji jeung salon. Ada kanu caang saeutik. Teh nuhun ka Allah nya. Eta anak nu sok dibawa teh nya. Heeh, gua mah dicakal ku manehna. Karimpak mawa anak lah aing. Kaji nek balik yo cenah. Teh mending kitu teh lah. Ya, nunggeus-geus ge kitu ngomong nama dirempak di Kendal orang di mana buah. Iya nya pamajikan teh nyaho ieu kamari mah lain deui sae teh jeung di bawah. Teh ieu mah beneran ja kamari mah teu make kacamata sae teh Joy. Insyaallah. Bong teh bohong. Ngalalaga ieu mah. Biasa teh. Rahasia. Tenang Joy, aman. Mudah-mudahan lah kurang kabehan selamat dunia akhirat. Hiji modal bahagia eta iman. Kedua, amilus sholihat. Amal soleh itu gerakan tubuh kita disertai dengan dorongan batin yang tidak keluar daripada rel, diridhoi oleh Allah. Itulah amal soleh. Yang mahdoh jelas puasa, yang mahdoh jelas terkurung oleh waktu sholat, yang mahdoh jelas wukuf di padang Arafah, ghair mahdoh menolong sesama, ghair mahdoh memberikan pertolongan kepada makhluk Allah. Selain kita ini mempentingkan diri kita, mengurus diri kita, kita pun peduli kepada orang lain, membantu sarana ibadah, memberikan pertolongan kepada orang yang perlu. Amal soleh saat ini belum kita rasakan, tapi ke lamun geus ngajopak di kuburan karakta iman jeung amal soleh teh nyieun bahagia di kuburan. Amin atuh. Ya Rabbal. Ya di mana ya sih? Ieu naon? Naon ngaranna? Barokah. Isaya. MC sangarna Beni, masya Allah. Ngaran asli mah lain meureun. We ngaran keren Beni MC na jamaah na PPT na horehna kabeh mudah-mudahan berkah. Ya Robbal. Ibu-ibu nyuguhan cai ka salaki eta amal soleh. Lamun salaki hobina ngopi gudai, hampurake gudai. Salaki neng minta kopi, ibu langsung nyieun, amal soleh. Tapi lamun ibu hayang leuwih mantep, salaki kabukina gudai, can menta geus aya. Insyaallah. Salaki biasana mun teu ka mamana, manta salat Isya. Noel ibu bubuka hebat, leuwih hebat salaki can Noel geus nangkara. Anjay. Amal soleh. Nah, amal soleh pekerjaan badan yang disertai dengan dorongan batin yang tidak menyimpang dari jalur agama, itu bentuknya tidak bisa dihitung. Aya anu ngaji ke Cilongok Lempang, urang di jalan mau motor sorangan bae. Kemana bah? Ai Cilongok. Ye Lempang bae abah, atuh mah nya indek guguluntungan. Wah selebeu aki-aki. Naik bah, ya boleh ha. Begitu naik teh aki-aki Allahu Akbar, malaikat nyatet amal soleh. Hendak nyebrang, nih. Kamana nih? Hendak nyebrang. Ayo nih ditungtun ka kula nyekelan ka dieu nya ya katungtung baju bae ya. Ini nyebrang, amal soleh. Aya budak setengah baya umur 20 tahun awewe. Neng mau kemana neng? Mau nyebrang takut. Ayo pegangan neng. Iya Allah. Eta amal salah ngaranna kos kitu.
kuduna nu dijekel nih. Soleh itu sesuai dengan aturan. Soleh itu bekerja, beramal, beraktivitas yang aktivitasnya itu akur jeung syara, baik yang sudah ditentukan ataupun yang belum ditentukan, yang penting tidak menyimpang dari syara. Amal soleh dua bekal ieu nu bakal nyieun bahagia urang dunia akhirat. Maka baca tuh Quran bu, insya ulah macaan berita Pina Cirebon bae. Pina Cirebon nyaho 2016 akhirnya salah tangkap Edi Segiawan eta mah dibaca ke berita wa efek ka diri urang tak bacaan kumaha kisah Rabi'ah al-Adawiyah, kumaha kisahna Khadijah, kumaha kisahna Ummu Salamah, kumaha kisahna Fatimah Zahra, kumaha kisahna seorang Ummul Habibah. Itulah wanita-wanita solehah yang patut Anda tiru. Dalam satu sisi saja mereka rata-rata suaminya itu istrinya 2, 3, dan 4. Bagaimana ibu-ibu? Setuju bu? Setuju bu? Apa jawaban mereka? Kalau bisa diurus mah gua mending diurus gitu. Naon nu ditempona zuhudna. Rabi'ah al-Adawiyah seorang perempuan ahli ibadah waliyatullah yang ibadahnya itu tidak pernah mengharap surga dan tidak takut neraka. Ya Allah, andaikan saya harus dimasukkan ke dalam surga, andaikan saya harus mendapatkan surga, lalu tidak kudapatkan engkau ya Allah, saya tidak mau masuk surga. Berikan surga kepada yang mau ya Allah. Saya tidak takut neraka ya Allah, karena surga dan neraka adalah makhlukmu. Yang kuinginkan adalah engkau ya Allah sang kholik. Tak awewe kuduna kitu kak, neng mah teu hayang duit, neng mambung emas, neng mambung gelang kak, neng mah sanajan gede ge embung korong embung. Terus neng hayang naon? Neng hayang kariduan Allah. Ridho Allah akan neng dapat dikala engkau meridhoi diriku saya. Iya mana kumaha jing salaki bager ridho Allah datang manyun bae. Dibere duit gede manyun, dibere leutik manyun. Barang diperhatikan horeng manyun ti tadina ieu nya. Dibere gede ngomong, emang sakit doang, dibere seetik kok sakieu. Eta tanda-tanda harus menjadi orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan dan seperti Siti Khadijah Rabi'ah Adawiyah. Ibu mah bu saeutik nang Allah, loba nang Allah, hakikatna nang Allah. Salaki sakumaha bae usahana nu penting halal, loba deui halal. Emang mata duitan awe mun ngaji ka mana ge duit bae duit. Bobo. Poe Jumat. Sok maca kahfi teu. Insyaallah. Ya. Kahfi mun dibaca poe Jumat eta benteng. Kuarikan macam-macam yo. Aliran ieu, aliran itu, geus macam-macam lah. Geus urang mulai mikiran batur saja. Urang bae bentengan. Poe Jumat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا Rosada. Datang ka Rosada bae ja ibu masibuk poe Jumat ulah ditinggal insya dek naon deui tu jeung geus karolot heuy kolot encan ibu ya iya teu dek ngakunya ya urang nu lalaki urang kolot encan teu ngarasa kolot tanaga geus malehoy ngahegak bae sakedeung ngahegak deui sakedeung di dieu eungap deui sakedeung emah deui sakedeung encok deui sakedeung laju eta nandakeun urang teh geus dielingan ku Allah geura loba babalik ka Gusti bakal kiamat ajur kabeh kabeh ajur kabeh ajur insyaallah kamu ngarenjak ya sakitu lain tiupan malaikat Israfil tuh rungkat gunung rungkat bintang-bintang dan seluruh galaksi planet-planet yang ada di angkasa jatuh berguguran atuh komo hulu urang betus peler betus joy parah kabeh sok malaikat ieu naon jalma nu iman mepaeg ya atuh geus teu ngarasa nyeri sebab bakal datang angin yang sembrewing nyabut roh jalma anu boga la ilaha illallah kafir da kafir parae anu teu iman ka Allah ngarasakeun nyeri tapi insyaallah kiamat jauh kene satungtung masih aya nu azan aya nu salat aya nu takbir aya nu kene zikir insyaallah jauh kene tinggal urang lamun ngadenge adzan teh hakikat nama Allah ngagero ka urang geura babalik tinggalkeun sejenak aktivitas duniawi ngahareup heula ka Allah sebab sakabeh nu dilakonan ku urang hakikatna pamere Gusti Allahu akbar Allahu akbar Allah maha besar bisnis letik bajaan jabatan letik politik letik dagang letik dunia letik nu gede Gusti encan datang eta urang keyakinan buktina urang mah keur salat ge atuh ngahayal kabeh aya Allah leungit Allahu akbar yo paket can datang we keranjang kuning pinuh Allahu akbar jadi mualnya bisnis aja sami Allah liman hamidah puting menang berkat ojo di bawah kabeh Allah lagi tuh cita-cita kahayang kabeh aya keur salat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah Allah jeta kabeh tuh salat urang nu berkualitas anu dina eta salat tidak sekedar sampai ka sajadah tidak sekedar awak dongkok ruku tidak sekedar tarang sujud ka sajadah
tapi ruhnya pun ikut sholat, hatinya pun ikut sholat, kolbunya pun penuh dengan Allah saja. Maka oleh karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, tidak mungkin kita bisa melakukan sholat itu tanpa meniru, ngadegetan, nyontok, kasinaran, kapaedan, kabaleteran ku jelema-jelema anu sholat nanggeus kos kitu, baik nu hirup maupun nu geus maot. Maka mujalasahlah jeung ulama ahli Allah, maka zarahanlah makam-makam ahli Allah supaya urang boga rasa ketika ibadah ka Gusti. Ibu salaki kawin di rela tante, ibu di dua daek tante, kunaon atuh arika salaki ibu embong can hate aing diduakeun nyeri, kunaon urang ngaduakeun Allah bae. Hei heuy ibu-ibu, heuy aya ngaji aya bola, bapak-bapak milih ngaji milih bola. Kan kudu nama ngaji tak berarti milih Allah, tapi milih bola berarti ngaduakeun Allah jeung bola. Ya tungke bese siaran ulang teu seru siaran ulang mah. Ayeuna ibu-ibu aya masjid keur dibangun, aya emas. Ka masjid nyumbang 1 juta, meuli emas 5 juta. Duitna ibu boga 5 juta. Kira-kira tah ka masjid mere teh moal. Kabeh eta duit pake meuli. Iya mengahayali aja henteu boga. Kajian lahnya di akhirat bae. Ulah sok ngomong kieu, udah aing boga salaki kabeneran. Deul awak aing. Oh sagram-gram acan, mun meunang masalah kitu keur tambah we jeung eta. Laju setan, cak setan terus salaki jata. Ngomong, Kak, ngaji bae, maca sholawat bae, pamajikan mah teu disenangkeun. Dulu batur emas na 24 karat 23 karat neng mah teu sakarat-karat acan. Cak salakina kade yang nyekek sakarat sakali geus ya. Mudah-mudahan orang bisa iman tetap, amal soleh jalan. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah deui kanikmatan kecuali iman jeung amal soleh. Urang aya nu dibere iman alhamdulillah, dibere ngariung kieu alhamdulillah, PPT cana milad mudah-mudahan eusina ibadah. Naon bae komunitasna mudah-mudahan sadayana dibawa kana ibadah. Jeung mudah-mudahan urang nu hadir kabehan salamet dunia akhirat dengan berkah dan dengan agungnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabbi bil mus Allah Allah balik sidana Allah ya Allah wafir ma madha Allah ya Allah turja likulli hauli minal Sahami Allah ya Allah ya Rabb Allah Allah balik sidana Allah ya Allah wafir ma madha Karami Allah ya Allah Maulay liwasalim da abada
حبيبك خير الخلق لهم يا الله يا الله يا رب الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر ما مضى يا رامي الله يا الله يا ربي بالفبالغ صدنا واغفر ما مضى رمي هو الحبيب عطول لهول من لمقتحم مولاي سلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بالغ واغفر ما مضى sakitu we nya mudah-mudahan aya manfaatna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.